prakanca. Hayang modar ieu mah sia teh nya sok gablek naon sia supanta gerak kaluarkeun dewek ayeuna mah geus beda sia sabab ilmu ti aki-aki guru urang eueuhna nahaonan keur dewek mah geus dipiceun teu digunakeun deui. Jadi Andika ulah ngaharepkeun bisa kawas baheula numbangkeun aing deui sia. Andika sok geura maju gablek kamampuan naon deui kulantaran lamun kamampuan nu baheula digunakeun ka dewek ayeuna Andika geus bisa dipastikeun modar dina peuting ayeuna sia supanta Parwati muka harita kiwewok nyarita kitu bari cacalakakan seuring ngaberakatak kacida bungahna. Tong sombong sia bebok saluhur-hulurna langit tetep bae aya langit deui sia ulah sombong kuring jeung salaki kuring moal mundur sasiku moal ngejat satunjang beas sanajan kudu paeh dina waktu ayeuna teu nanaon nu penting mah aya dina jalan bener ceuk Nyi Parwati bari langsung masang kuda-kuda kacida kokohna. Parwati goblok sia teh hayang modarnya bener tapi dewek ayeuna bakal mere hampura ka Andika tapi Andika kudu daek jadi bondon aing sia. Sanajan Andika geus boga anak sisa si